Mekah terutama inohum Mekah Abu Jahal nyahoun karena keistimewaan Muhammad sieun Abu Jahal ge ka Kangjeng Nabi mah mun Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang azab pasti datang mun nyaritakeun naon bae pasti bae matak sieun jero hatena mah Abu Jahal cacak-cacak Abu Jahal pang pinterna pang tokohna buang inohongna di Mekah hatta leutik nama mengakui kana keistimewaan Kangjeng Nabi ngan gengsi eta teh gengsi mun dibabawa geus bahaya jasa gengsi naik Kangjeng Nabi umur 40 tahun diangkatlah jadi Rasul Allah. Ketika Kangjeng Nabi khawah di Gua Hiro menyepi Kangjeng Nabi menyendiri Kangjeng Nabi ninggalkeun dunia ninggalkeun makhluk duduaan rarasaan jeung Gusti Allah teh ngeunaheun jasa di luhur gunung teh asa bareng jeung Allah asa komunikasi nyambung jeung Allah ngeunaheun tak urang ge lamun geus bisa sorangan nikmat ibadah geus hebat tafat lamun jelema can bisa sorangan ibadah sorangan mah salat sunah ge Allahu Akbar Allahu Akbar ai di loba jelema rapi salat ieu nu pas kiai Ki Haji teu beres sama pas kitu lamun loba jelema we salat sia ai di imah bae mah pamajikanna ge nyahoeun Pak Haji teh salat di imah bae mah mun eueuh sasati lok salat tapi lamun aya jelema waduh geus pang salatna mah cek kana kula mah lamun teu salat teh nyeri awak cenah wih insyaallah padahal mah pamajikan lagi ngajebihan bae sacayut ngomong tadi ibadah kajawan urang mun di loba jelema pakara lamun loba jelema nyawerna ge pohara weh kadede anak mah dieu mah hayang meuli es ge ganggarateun tah ieu potongan-potongan munafik sakos kitu. Perbaikilah diri urang supaya akur bae salat di loba jelema jeung sorangan akur nikmatna ngan lamun teu dibersihan heula batin moal beres bisana urang ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah duduaan jeung Gusti teh ketika batin urang geus bersih aing ngabersihan awak bababari jasa kulit urang aya teh kotokan gegeraan bae harita keneh kumaha lantaran besi kambeueun ku batur oge sorangan age teu betah urang keur lempang di baju urang teh aya kotoran boro-boro nun najis cacakan cai hujan bae ge cai hujan ngecret ka urang keur lempang di jalan ngecret gegeraan di kumbah baju urang samping urang dan lain sebagainya atawa di leungeun urang di pipi urang aya hideungan harita keneh dilap teu betah tapi ieu takabur di jero hate teu pernah dikumbah hasud nu aya di jero hate teu pernah dibersihan ria nu aya di jero hate teu pernah we ku urang teh diomean datang ka paehnya na kos kitu bae moal aya ngeunah ibadah ka Gusti Allah bisa ngeunah soteh ibadah ka Gusti Allah eueuh nanaonan di jero hatena hiji we Allah sedengkeun cek Gusti Allah aing nyieun hate moal bisa diteundeun ku dua perkara lamun sia cinta dunia ka aing teu cinta mun sia cinta ka aing ka dunia teu cinta berarti moal bisa nya cinta ka aing nya cinta dunia moal bisa akhrij hubbad dunya min qabl bida keluarkan cinta dunia di jero hati anjeun fa inni la ajma'u hubbi wa hubbad dunya fi qalbin wahidin kaula moal ngumpulkeun cinta ka kaula jeung cinta dunia di jero hate
hiji hatenya cinta dunianya cinta ke Allah moal bisa. Berarti di jero urang di jero hate urang merenungkeun aya sia awak cinta teu ka sawah. Cinta ka mobil resep. Cinta tante resep. Ai cinta jeung resep. Oh eta geuning. Ai ka motor resep. Resep eta nu mentak datang ka ngridit ge ku resep itu. Berarti siapa lo bakal resep jasa ka resep. Berarti teu cinta ka Allah. Teu cinta teh ka Allah. Kajen teuing ngomong cinta sungut doang. Jadi kurang kadeuleu dina prak-prakanana. Praktekna. Nah, bari. Awak aya cinta ka Allah. Cinta. Ai kadang dia henteu. Mantak teu boga henteu cinta ka dunia kunaon? Mobil teu boga, motor teu boga. Teu bogana emang sia cinta apa teu boga? Teu boga eta mah. Bohong tak kagos kitu teh. Tah mah ka Allah henteu ka dunia henteu tungtungna mah. Henteu gen. Eueuh, cinta mah cinta bae. Renungkeun tafakur ngaranna. Dek datang ka ira atuh cinta dunia. Aju atuh ulah dagang bae. Lain ulah dagang ulah resep. Dagang dagang bae. Sebab mungkinna loba kepentingan. Pamajikan mah pan kudu dibiayaan, anak mah pan kudu dibiayaan, masjid mah pan kudu dibangun, majelis talim kudu dibangun, ketika perang kan kudu dimodalan. Ulah sote cinta, ari dagang mah terus. Jadi atuh cenah kiai hete mah hese, makana kudu ngaji ge. Makana kudu ngaji. Nu mentak ke kaditu na aing mah moal cinta dunia cenah moal dagang. Awas ya mun teu dahar kumaha sia. Hah? Jadi atuh kudu belajar. Tadi mah tadi bae ngalaksanakeun lain jang aing mah. Ja aing mah geus teu cinta. Paling ge 2 piring aing mah sapoe. Tapi pan anak mah teu bisaeun teu akur jeung urang pikiranana. Pan pamajikan mah can akur pikiranana jeung urang. Atuh jang pamajikan jeung jang anak ya tanggung jawab urang. Urang tasawuf pamajikan henteu. Ulah diseret ti tasawuf jeung urang. Nementak tak ieu bangsa-bangsa kiai anu tatasawupan teh can nyahoeun cara hirup. Can nyahoeun kumaha? Urang nyana tasawuf tilok dahar ti beurang, tilok nginum kopi, tilok nginum teh, paling ge bukana jeung cai putih. Urang nyaba ka imah nyana ngahareupan urang, tapi urang teh disuguhan kaparat tak kiai. Atuh tasawuf nyana bae eta mah atuh. Ji, kumaha mun ngagoler di dinya. Teu make otak kata kiai kos kitu. Jak Kangjeng Nabi ge jago puasa, jak Kangjeng Nabi ge jago zuhud pangjuhud moal aya tanding ka Kangjeng Nabi. Ketika aya tamu suguhan. Tamu mah tamunya namanya na. Geus nya nama deuk puasa mah enggak. Nek teu ngadahar sanggup los, tapi ketika aya tamu tanya, geus dahar tan jan. Encan sarua. Sial cak tamu teh sudah deh. Taca, tahu di mana ya? Aduh habis di Bogor berangkat jam sabaraha? Jam 7. Mampir-mampir tadi henteu langsung bae. Wari inget jam 11 candahar ya berarti paingan kesangan bae budak. Nah tuh ayana. Tama nyana mah puasa los. Nyana mah teu ngadahar sangu los. Tamu mah Allah tak suguhan. Lamun moal nyanana ulah kaharep nyanana di gunung bae. Nyanana atuh di kamar bae keur holwah teu kapangi. Geus teh disuguhan ge nyanana keur holwah. Ai kitu mah nyanana datang ka dinya sasalaman ngobrol, ai tamu teh bere cai-cai acan. Tasawufna teu boga guru teu maka jeung gogoman. Ai suguhan tamu mah. Geus los jan sia. Ingan henteu. Aing mah keur puasa ieu, aing mah tuh emang tilok ngadahar poe kos kitu ieu jeung teman teu ngeunah. Jadi lo urang deuk tasawuf, siga de ieu mah, aduh cenah aing nyaba ka kiai anu, aju kunaon? Nyana mah abong puasa bae aing teh dibere cai-cai acan sakeun teh. Ajeuna ka ditu teh hayang aing lah. Kalaparan aing datang ka ditu. Tah salah teh kos kitu. Kangjeng Nabi orang contoh. Si Abdul Qadir coba orang contoh. Unggal poe nyana puasa, daharna ge geus saeutik jasanya nama. Kadang-kadang teu dahar ketika aya tamu disuguhan.
tinggali di nama nakibna jang susubuh nage daging sabaraha sangu sabara nubuki sangu nubuki roti jang tamu. Masya Allah. Jadi ulah sok dibawa diseret urang can tasawuf titah nasawuf jeung nya tungtung nama tasawuf henteu kalaparan mah geus. Ya Allah ya Rabbi. Nah iya Kangjeng Nabi ya, ketika diangkat jadi Rasul nyada dakwah para jamaah si Kangjeng Nabi. Wahai ahli Mekah, wahai ahli Quraisy, wahai kaum Kusoy, wahai kitu ahli-ahli Mekah, kaulah ieu adalah diutus ku Gusti Allah sebagai Rasul Allah, sebagai utusan Allah, dek nyampaikeun bahwa pangeran teh lain Uzza, lain Lata, lain Manat, pangeran teh hiji Allah allazi khalaqas samawati wal ard. Cakang yang Nabi kula ieu adalah rasulna. Uyang ingatnya Muhammad cak Abu Jahal. Ai urang teu percaya punnya nama tilok bohong. Tapi pan kuari berita teh asa ku galedeg bae pan aing. Ai kamari mah segala berita-berita nu karar itu ku aing masih dianggap keneh, tapi pan ieu mah berita geus lain lalagan ngarobah pangeran urang. Ku urang geus diminyakan pangeran, ku urang teh geus disuguhan pangeran, ku ari titah robah pangeran urang cenah ka Allah nu teu kedeuleu ku mata urang. Ya si Muhammad kumaha ge jadi kieu Muhammad, jadi edan ngadadak Muhammad teu beres ya Muhammad ieu. Narobrolnya jeung barisna jahat naon apaan eta Muhammad batilok bohong. Heueuh tilok bohong nama aing geus nyarti jasa eta budak bener jasa bener, tapi pala ieu mah nya urang deuk ngabenerkeun bae kitu ke heula ih ke heula ulah waka heula. Tapi kan nyana eta lamun engke ku urang teu dipercaya ajung ke nyana nyaritakeun ku gara-gara urang teu percaya ya siksa kumaha ku eta aing nu sieun ge. Cak Abu Jahal aing sieun ka Muhammad sebenarnya mah. Jadi diharap mah biasa jada teh tulak cangkeng ditukangeun mah sieun, kanu bener mah sanu teh sieun. Kanu jujur sanu teh sieun, sieun kabeh ge kanu jujur mah. Nu mantak jawara tilok ngadegetan kiai kunaon? Sieun. Sieun ku jujur ai ku jelema mah sapira kiai ditikem ge atuh ya, kok mau leutik mah. Tapi ku jujurna, naon sebabna? Jero hate aing kanyahoan ku nyana. Pan bisa kanyahoan pan al mukmin miratul mukmin. Mukmin teh kaca jelema mukmin. Urang lamun ngaca kanu sahandapeun, yo atuh hebatan aing salat sia mah aing mah make sunah sia mah henteu kaca ngaranna teh. Naek teh kanu akur, ja akur teh budak kacana. Dikaca ku urang teh sia jeung aing akur, teh salat sia 2 rakaat aing rakaat teh salat dan sarua kaca kan ngaranna. Aya deui teh naek ka luhur, itu mah loba salatna. Aing mah rada saeutik ngaca tah. Rada kurang teh loba omong tanya teh. Geus teu bati loba omong tah keur ngaca tah. Ngaca deuk bae aya deui kiai nyana mati peuting ge hudang bae zikirna ge teu eureun-eureun mulai geus malah ka ditu lah aing malah aku nane nih terus teu nyaho bae mung si eta mah kadang-kadang katebakeun bae tah mun aya nanaon teh jadi kumaha eta urang geus sia bae ka ditu aing embung isin emang kunaon teh atuh pan geus sia mah aing ngiriman bae tah ka ditu aing mah embung kunaon kitu geus loba omong lantaran pan aing mah loba kabeuki keneh di nomor HP aing loba HP nyasar kumaha sia geus aing kanyahoan nomor HP aing bae ku kiai eta mah geus kanyahoan geus aing mah hatur salam bae teu kuateun ngaca ngaranna al mukmin miratul mukmin kanu sahandapeun mah wani kanu sasama mah wani barang kasaluhureun lain gelut lain gelut mah sapira kiai disintreuk ge ngancleng tapi etana teh aing teu kuat teh isin jadi teh kanya aduh geus ya sugan aing mah lain ya di tengah-tengah ku aing nyana nyahoeun ka aing berarti atuh ye geus lah loba omong geus loba omong eta keur kitu tah ieu ge ieu Abu Jahal ka Kangjeng Nabi teh kos kitu sieun isin lantaran ngaca nyana loba kasalahan loba katakaburan kasombongan jeung sajabana ngaca ka Kangjeng Nabi sebab jadi kaca. Nah urangnya lamun selalu ngaca kos gitu teh jang introspeksi dititah al mukmin miratul mukmin jelema mukmin teh kaca lain ngaca kieu otak sia mah kieu sih kaca teh coba ka dia sia tuh jatuh ka dolo aing
da kulit sia leuwih hidung ti otak lain boro-boro aing ngaca ka sia blon da budak cak apa pajar kaca nu di 8 gitu tah cara tadi tah